Asun, Wilujeng Sumping, tepang deui sareng ibu di pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu, ibu bakal medarkeun pangajaran tema 4 nu judulna Sehat teh penting. Dina pangajaran samemehna hidup fungsi diajar kecap lalawanan atawa antonim tea. Ayeuna urang diajar sinonim. Sinonim nyaeta sasaruan kecap. Kecap anu beda tapi mibanda harti anu jiga atawa sarua. Dalam bahasa Indonesia, sinonim yaitu satu kata dengan bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Aya sababaraha contoh ngeunaan sinonim. Nu kahiji, kasakit, boga arti nu sarua jeung kasawat. Cager, sami hartina sareng damang. Sinonim ti lantaran nyaeta sabab. Di handap ieu aya contoh kalimah ti sinonim kasawat. Sangkan hidup leuwih paham, rak pigawe latihan di buku paket kaca 46 dugi ka 47. Upami atos rengse, hidup upload fotona di Google Classroom. Alhamdulillah, pangajaran Basa Sunda perantos rengse. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.